Bismillahirrohmanirrohim. Wajib akli mukhalafah lil hawadisi hak Allah. Beda Allah jeung sakabeh nu alanyar henteu henteu salah. Teu aya pikeun Allahna panangan sot sacepilna atawa anu sejena tina sifat hawadisna. Lamun aya Al-Qur'ana yadullahi cek salapna angger dina yad Allahna kawasaan cek kholapna lalawanan mukhalafah eta teh almu masalah silih sarupa dat Allah eta mustahil di Allah. Ari dalil cek aklina lamun Allah sarupana jeung nu anyar pasti anyarna sedeng eta mustahilna. Ari dalil cek naklina surat Asy-Syura ayatna 11 anu kawitna laisa kamislihi tos. Nomor ka-4 sifat wajib di Allah teh sifat mukhalafatul lil hawa disi hartosna terusna beda Allah jeung sakabeh nu silih bedaan Allah jeung sakabeh anu anyar teu sarupa jeung anu alalanyar Allah teh. Maka mustahil Allah kasipatan ku sifat lalawanan sifat mukhalafatul lil hawa disi. Naon lalawanan sifat mukhalafatul lil hawa disi? Mumasalatu lil hawa disi. Mumasalah teh silih sarupaan lil hawa disi ka anu ala lanyar. Jadi Allah nyarupa anu anyar. Nya kitu deui nu anyar nyarupaan Allah. Ieu teh hukumna mustahil. Kumaha dalilna bahwa Allah wajib kasifatan ku sifat mukhalafatul lil hawadisi? Dalil akli mah lamun Allah sarupa jeung nu anyar tangtu Allah anyar sedengkeun eta mustahil. Kumaha cenah? Lamun Allah anyar tangtu lamun Allah sarupa jeung anu anyar tangtu Allah teh anyar sedengkeun eta mustahil. Kumaha dalil aklina teh? Lamun Allah sarupa jeung nu anyar tangtu Allah anyar sedengkeun eta mustahil. Lamun Allah sarupa jeung nu anyar maka Allah teh anyar seperti Allah sarupa jeung nu anyar teh Allah aya leungeunnan, Allah aya cepilan socaan jeung sajabina nu alanyar. Berarti lamun Allah aya pananganan Allah teh sarua jeung anu anyar sarua jeung makhluk jeung urang. Lamun Allah sarua jeung makhluk sarua jeung nu anyar berarti Allah teh anyar. Sedangkan lamun Allah anyar eta teh mustahil. Pantos dijelaskeun di kaptik ketipengker oge bahwa Allah teh kasifatan ku sifat kidam. Allah teh heubeul mustahil Allah anyar. Gitu. Paham? Ari dalil cek nakli dalil kenging nukil tina Al-Qur'ana nyaeta kumaha? Surat Asy-Syura ayat 11 nu yang berbunyi laisa kamislihi syai'un. Naon cenah? Laisa kamislihi syai'un. Eta dalil. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Sifat qiyamuhu binafsihi wajib akli hak Allahna al-qiyamu binafsihina jumeneng eta hartina kalayan di nadatna